lalampahan ka Curug Layung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya. Simkuring asmana Kiki Karlina seja lalampahan ka Curug Layung ke. Tah, mun lebat ka dia teh hargana kawilang wirah. Eta mung 10.000 rupiah. Jadi dia tos disampakeun nya mimiti lebat urang tos katinggal saya ketangkalan pinus anu kasampak kitu nya. Sameme tahun 2012 mimiti nama di kawasan teh sanes tempat wisata, tapi kaasup kana tempat latihan Kopassus TNI Angkatan Darat. Da sarta acana mah ieu teh emang kawasan anu katutup kitu nya. Tah, pikeun ngajaga ieu wisata teh Forum Perhutani Bandung Utara gawe bareng jeung Lembaga Masyarakat Desa Hutan LMDH Desa Kertawangi dijadikeun we ieu kawasan tempat wisata ku Perum Perhutanan Hutan Lindung anu kawates nya. Tah, di dieu tos kasampak aya tenda-tenda anu nyampal. Ieu teh kawasanna paranti teh mah teu aya rupa-rupa blok anu bisa ditempatan di kawasan gitu nya. Lega pokona mah. Di dieu urang kudu mapai jalan anu disadiakeun nya. Mapai jalan-jalan ngaliwata tatangkalan pinus anu reakna. Aya musola oge di kaliwatan. Terus di dieu teh mun dibayangkeun mah siga dina film Twilight ningan. Yang diusir itu ayah hati-hati jalan licin jadi ya teh tereng nepi ka Curug gitu nya. Dia terserah katinggal gitu nya curugna tuh aya warung. Nah terus katinggal aya nama curugna teh tuh ini katinggal teh tenda sedih tangkrong gitu ya. Sayuna ngosor terang bersih adem tentrem. Curug Layung ieu teh legana 11,6 hektar gitu. Jadi ai capek nanya iya gitu. Mau ditinggal mah lokasi nate di atas kedua gunung gitu nya. Aya Gunung Tungkulan Parahu jeung Burangrang, jadi aya di situna gitu. Emang curug nama teu jangkung gitu mun 4 meteran ngan jadi seueur cecelean gitu nya. Aya walungan anu agung gitu nya. Jadi lamun ngojay gitu nya bakal enakeun gitu katinggalna mah. Mun ieu abdi teh kitu biasa nya ninggal lah gitu. Kumaha pamandangan, kumaha tipisna cai, kumaha yang menenangkeun pikiran biasa lah. Abdi teh biasa pisan gitu. Ngan kabeh ti api di dieu mah seueur monyet gitu. Kalaur kesandakeun isi di pauk gitu. Ieu teh urang salat heula, kacai heula. Terus ini beresikeun. Biaya pemandangan apa spot-spotnya mun hanjaka ieu teh tos teka urus. Jadi rada palaur gitu nya. Tuh, aya anu bade aleureuk. Jadi ge jalan anu tadi deui. Kumaha aya naon wae pemandanganna kieu. Dia aya tulisan Curug Layung. Terus tempat parkirnya rada lega. Tah, itu meureunnya wae mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini teh menjelma cenah.